Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa Nabi Muhammad Syaibani atampi di Abi Muhammad Syaibani annahu sa'nyana Abi Muhammad Syaibani ra'a ninggal ya Abi Muhammad Syaibani Abdullah bin Syababi ka Abdullah bin Syabab wa huwa ari Abdullah bin Syabab teh eta sahabiyun sapalihna sahabat Kangjeng Nabi yukhriju ngaluarkeun anjeunna an-nisaa ka awewe minal masjidi di masjid yaumal jum'ati dina dinten Jumat wa yaqulu sareng cumarios ya Abdullah bin Syabab ka istri nu aya di masjid teh istri nu dikaluarkeun ku Abdullah bin Syabab ukhrijna wangsul anjeun nisa ila buyutikunna ka arimah anjeun sadayana ai ukhrijna tegasna mah kaluar anjeun minal masjid di masjid wadhabna sareng baralik anjeun nisa ila buyutikunna ka imah aranjeun sadaya fazalika maka ari salat anjeun di imah eta khairun langkung sae lakunna pikeun aranjeun rawahu tos ngariwayatkeun aya hadzal hadis kana ieu hadis saha Sulaiman al-Khami atau Broni bil kabiri dina kitab al-kabir ayamul jamil kabiri tegas nama dina kitab mujamil kabir al-musannifi anu dikarang ya kitab bi asma'i sahabati dina nerangkeun asmana para sahabat. Jadi Abdullah bin Syabab tina hiji waktos ngaluarkeun ka perempuan ka para istri nu aya di masjid nu niatna arek ngalaksanakeun ibadah salat. Saur anjeunna eta istri dipiwarang wangsul margi saur anjeunna istri mah langkung sae natepana di masjid. Waruya sareng parantos ngariwayatkeun anamraatan saestuna awewe marat parantos ngalatung itu imro'ah ala Abi Hurairah ka sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu warihuha sareng ari ambeuna parfumna itu istri eta yasifu meleber harum semerbak ka ambe ku Abu Hurairah faqala maka cumarios ya Abu Hurairah lah ka eta istri anu nganggo sesengitan nu meleber teh ayeuna turidina bade ka mana anjeun hai istri ya amatal jabari hai istri anu gumagah qalat maka cumarios maka ngawalar ieu istri ka Abu Hurairah ilal masjidi abdi bade ka masjid qala makana ros Abu Hurairah tatayabati naha anjeun make sesengitan qalat maka ngawalar eta istri naam laras qala maka adauh Abu Hurairah parji'i maka kedah uih anjeun faktasili sareng mandi anjeun laksana mangumbah anjeun kana sesengitan fa ini sanyana kami saur Abu Hurairah
sami tunguping kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dawuhna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu cumarios Kangjeng Nabi layak balu moal nampi saha Allahu Allah salatan kana salat minim raatin ti hiji istri harajat nu kaluar eta istri ilal masjidi pikeun salat di masjid warihuha sareng ari sesengitan eta istri ya sipu anu meleber hatta tarji'a sahingga wangsul deui istri atagtasila sareng adus eta istri atau ngawasu eta istri kana sesengitan teh ya hazari hadis teh eta walaisa lain al muradu anu ngamaksad hususol gusli kana katangtuana kedah adus eta istri bal izhabaro ihatiha balik ta maksudna mah kedah ngeleungitkeun kana seungitna itu istri. Jadi maksudna ulah nganggo sesengitan bilih ku sesengitan eta nimbulkeun kana fitnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al muhtaliatu ari istri anu nyuhunkeun khulu muhtaliat nyungkeun khulu nyung minta cerai wal mutabarrijatu sareng istri anu tabarruj digindingan atawa menampakkan perhiasanana kuna ari itu istri anu khulu sareng anu mutabarraj eta al munafiqatu kalabat istri anu munafik ayalati yatlubna tegasna istri anu nyuprih al khul'a kana khulu min ajwajihina ti carogena eta istri min goer uzrin bari jeung menta khulu'na teh menta caraina teh tanpa uzur syara wallati yadharna sareng ari istri anu nembongkeun azinata kana perhiasanana linasil ajanibi pikeun pameget anu sajen huna ari awe anu tabarruj eta al munafiqatu kalabat jalmi nu munafik nifaqan kalawan munafik amalian nu bangsa amalia. Jadi munafik teh mun istri nyungkeun hulu tanpa uzur sareng istri digindingan dipaeun sal alake sajan kalabat teh perbuatan kitu teh perbuatan munafik amaliyah. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Nuaim an Ibnu Mas'udin anu katampi ti Ibnu Mas'ud. Waruya sareng parantos ngariwayatkeun parantos diriwayatkeun an Aisyah radhiyallahu anha katampi di Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngadawuh anjeunna Siti Aisyah bainama dina hiji waktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta jalisun nuju calik fil masjid di masjid. Suatu ketika Nabi calik di masjid. Wa aslu baina sareng asalna lapat baina eta antadofa sok diidopatkeun ieu lapat baina li muta'addadin ka kalimat muta'addad kalimat nu bilangan goero jumlatin anu lain jumlah fakafata maka ayeuna nyegah kanu lapat baina naon ma lapat ma anil idofati tina idofat lil mufradi kana kalimah mufrad awa anil idofati atawa nyegah tina idofat aslan dina asalna pasorat maka jadi ieu kalimah baina teh eta limujarradir rabti ngangkul pikeun
nyambungkeun fungsina teh. Wal mufajaati sareng pikeun ngagetkeun. Wa idza sareng ari lapat idza ba'daha sabadana baina eta limujarradi takkidin pikeun nguatan mafajaatiha kagetna itu imro'ah. Wa Rasulullah sareng ari lapat Rasulullah eta mubtadaun jadi mubtada, wa jalisun sareng lafaz jalisun eta khabaruhu khabarna lafaz Rasulullah. Kaza taih katerangan teh qalahu antos ngadawuh kana ieu katerangan saha asy-Syaikhuna Yusuf guru urang sadana Syekh Yusuf. Wa qala parantos ngadawuh saha Ahmadud Daradiri Ahmad Dahdir bainama ari lafaz bainama eta dzarfuz zamanin teh dzarfuz zamanin mangrupikeun dzarf zaman tudopo anu sok diidopatkeun ilal jumali kana pirang-pirang jumlah. Sumadu minat saterusna disimpen naon makna syarti makna syarat. Falaza maka karena duminat karena disimpen kanat maka aya lapat baina teh eta labuda teu meunang henteu laha kana lapat baina min jawabin tina jawab. Wa jawabuha sareng ari jawabna baina ma eta labuda teu meunang henteu misti naon ayakuna kedah aya itu jawab teh makrunan anu dibarengan biid ku lafaz id kama huna sakumaha di dieu au biizan atanapi ku lafaz izan al mujaiyataini anu nurut kana mana kaget duanana. Wal mana sareng ari makna baina oqati kauni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara pirang-pirang waktu kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta jalisan nuju calik fil masjid di masjid. Idza khalat ujug-ujug asup saha imraatun hiji istri. Nabi nuju calik ujug-ujug lebat hiji istri. Min Muzainata di golongan kabilah Muzainah. Bitasgiri kalawan dibaca tasgir. Ismu qabilatin ay Muzainah teh nyaeta ngaran hiji kabilah min Mudhorin ti Bani Mudhor. Wa huwa sareng ari Bani Mudhor teh eta Muzainah ibnu Adibni putra pamegetna Ad ibni Tobakhati putra pamegetna Tobakhah ibni Ilyas putra pamegetna Ilyas ibni Mudhor ari Tobakhate Ilyas putra pamegetna Mudhor. Tarfalu manjangkeun ieu imro'ah bi fathil ha'i kalayan dipatahkeun lafaz hana. Ayat tilu tegasna manjangkeun ieu imro'ah siabaha kana raksukanana fi zinatin tina gigindingan laha itu imro'ah fil masjid di lebat masjid. Istri Nabi kercalik di masjid ujug-ujug lebat istri hiji istri Muzainah nganggo raksukan nu panjang. Pakola maka ngucumarios Kangjeng Nabi saha Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Yohanes hai eling-eling manusia intahau kedah nyegah anjeun kabeh nisa akum ka pamajikan anjeun kabeh atau ka awewe aranjeun kabeh an lubsiz ziyanati tina make raksukan anu dipapaes anu gigindingan wa tabakhturi sareng gumade atawa papana teh lunggak lenggok. Aitah sinul masih tegasna mah ngalus-ngalusna leumpang cad-acad fil masjid di jero masjid. Faina maka sanyana Bani Israil eta lam yul'anu tepati-pati dilaknat Bani Israil hatta labisa sehingga make saha
nisauhum istri-istrina Bani Israel azinata kana papaesan gigindingan watabah turus sareng gumede lunggak lenggok masyu tegasna malempangna ieu awe Bani Israel teh mutakabbirina tingkahna lunggak lenggok gumede fil masjid di masjid. Jadi salah satu nu menyebabkan Bani Israel dilaknat ke Allah teh sabab awewe Bani Israel teh sok make gigi sok resep gigindingan sareng sok papahna teh tabah taru sok lunggak lenggok ucad acad hayang kapuji ku lalaki. Rawahu Ibnu Majah parantos ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah. Wa hadhihi zinatu sareng ari awewe gigindingan teh eta kabiratun dosa gede hukumna. Idza tahaqqaqatil fitnatu di mana-mananya tak naon al fitnatu matak nimbulkeun fitnah. Jadi dosa gede lamun gigindingan teh matak nyebabkeun fitnah. Matak menyebabkeun narik syahwat lalaki nu saejen sehingga nimbulkeun selingkuh. Ama mujarradu khasyatiha anapun ari wungkul sieun fitnah eta imro'ata eta fahuwa maka arsanya sieun fitnah wungkul eta makruhun dimakruhkeun au mawaduniha atanapi karna aya sangkaan fitnah. Jadi mun make raksun gigindingan teh kusabab sieun fitnah dipake tetap dimakruhkeun au mawaduniha karna sangkaan sapertos kitu. Bahwa makari aya sangkaan fitnah eta haramun. Amun aya sangkaan matak jadi fitnah eta haramun hukumna haram. Wair kabiratin bari sareng sanes dosa gede. Kama fadahu saperti tos nyandak faidah saha Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar. Intina mah hiji istri saena netepan di masjid. Lamun netepan di masjid matak nyebabkeun fitnah. Seandaina anjeunna di ka masjid teh langkung ti kitu tabarruj gegindingan nganggo raksukan nu sae nganggo perhiasan nganggo sesengitan atanapi papahna teh matak pikabitaeun batur nimbulkeun syahwat maka langkung sae dihindari istri utamina mah salat atanapi ibadah nu sejen sapertos ngalayad nu teu damang atau ziarah. Hindari nu matak nyebabkeun fitnah. Jadi ilatna dilarang teh khawatir menyebabkeun fitnah kaeta istri nu parantos gaduh caroge utamina mah. Mudah-mudahan manfaat ka urang sadayana, pembelajaran kanggo urang sadayana, urang tiasa ngaraksa diri urang, istri urang, keluarga urang, utamina mah ka para istri sadayana. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.